Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi, ayeuna bagian anu kagenep 22 dina jujutan carita Jawara ti Guha Maung karangan Reksa. Sakumaha nu prantun disungsi naskah ieu carita hanca peuting kamari. Pandaran Mang Dedi kebagatuan ji dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore nya. Khususna ka Wirosada anu dibuhirah atau disiksa di kakaya nyatana ku panyiruyung jeung murid tunggalna si Gagak Bodas. Wirosada ditalian ku ari-arian malah harita diasupkeun ka guha sasapuan atau Guha Maung teh. Kaayaan dipunkeut ti bakutek. Kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita kumaha nasibna Wirosada satuluyna nya langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana ngan ulah kajongjonan teuing ka dihilap janela pahopan teu lari kana kunci teu we carewede nyabutan sabab naon sabab urang mah manusakeun ku sifat poho jeung lupa atau kilap nya. Semangat para pemirsa, urang pusirkeun perhatian urang kana jujutan ieu carita Jawara ti Guha Maung karangan Reksa dina mangsa alam pasosore. Mangsa alam pasosore harita reangna tongeret ngapaesan kaayaan alam. Breh di hiji guha anu katelah guha. Sasapuan anu harita aya anu ngageugeuhna dua maung anu kacida pisan galakna. Breh dina sungut guha harita teh aya jelema ngajepat di bakutet ku tambang atawa ku tali. Horeng si mana horeng Wirosada malah harita ngomong sorangan merijengna teu kana langit eta guha. Silakan teu main. Aing mah hasil numpes anu jarahat durjana Bapak Guru. Kada kumaha abdi teh atuh can naon-naon geus kieu. Nya kumaha pikeun ngarengsekeun tugas. Mangka can kahonta hiji-hiji acan da puguhna meprak pisan. Wirosada ngecewih ngomong sorangan. Manehna sasambat ka guruna nu aya di Gunung Kalayar. Kaayaan beuki sore malah mata poe geges menggok ngulon. Kaayaan di guha beda ngeusan. Hawana radahan teureui tapi teu matak seger kana awak. Da puguh kurang angin anu asup. Wirosada geus teu geunah rasa. Rusras ka anak jeung pamajikan nu mangkuk di Cibendi. Ogeras ingat ka kula wargana. Nya dina kaayaan kitu anak kuaur teh kadenge sora maung. Datang anak eta sora ti jero guha. Atuh sorana teh leuwih ageng undur handarwan. Mata keluntang kana hate.
Wirosada ngalengeh kitu lenyap hatena ngalenyap ngalengeh kitu mah sabab manehna teu walakaya. Lamun aya maung ka dieu teh mah tangtu jok kadawak we meureunana. Teteh tinalahan di ieu aya mahuna. Tapi uripna manusia aya nu ngatur teu ditantukeun ku maung. Cek Wirosada nu paham maneh ngecewi ngomong sorangan. Beungit ngalieu ka jero guha breh atuh liang guha anu poek merenung teh nandakin jero pisan. Kaayaan kitu estudi matak nambahan lawang jeung keun. Cana naon geus kacipta aya maung anu norojo ti jero. Dina ciptaan kagamar ku Wirosada. Maung sajodo paheula-heula nubruk ka manehna. Paheula-heula nyekek beuheung ngorowo ti koro. Tapi ras inget atuh kana kajadian ti heula-heula. Dina mangsana Sinajaya gelut ngalawan si Belang. Ras inget deui kana obrolan jeung guruna. Anu bisa nalukeun maung. Tungtungna hate Wirosada ngendong. Sabab inget manehna oge geus diwirid elmu keur muruhkeun sato galak. Sangkan tunduk jeung tumalu ka manehna. Alhamdulillah. Ngadeukeut. Alhamdulillah abdi dibere eling ku pangeran jigana. Sakabeh ilmu nu katarima ti guru kudu diuji atawa dicobalakeun. Aya daek nyoba ilmu keur muruhkeun. Kumaha hasilna lamun alus aing bisa salamet mun kagak aing cilaka. Bari dirontok ku maung jeung digaya mata. Wirosada ngomong terus ngawajeng eta ajian berijeng ti paparaket hayang megatkeun eta tali ngagencang awak. Dibarengan ku hate bulan husu jeung gede kepercayaan. Hiji murid anu satia satuhu ka guru, bahkan nambahan keyakinan anu kuat. Yen ajian-ajian anu dibikeun ku guruna teh lain ngalawora. Sorak mau ngagaur deui atuh ting gaur. Kaciri dua nate. Satu-satu leuweung anu deket kalawang Muhammadin berata kalumpatan sieunun. Komo monyet jeung lutung matin gurayang, terus tamur maempret jauh pisan. Sampai nyumputna dinu bumi. Itu deui sato-sato sejenna. Teu aya nu wani deukeut, kabeh gigis uraga leuweung. Beuki tarik sorana tentu beuki deukeut. Cek Wirosada bari panon borang ka jero liang guha hate ngaratur tutunggulan beungeut koneas pias. Kesanti is meningucur hatena geus teu sabar hayang gedanyaksian. Nah rek kumaha ketakna maung sabada manehna ngawejang eta ajian. Gaur-gaur eta maung disada beuki deukeut. Akhirna pucung hulu-hulu maung lodaya bijil tina eta liang dituturkeun ku baturna. Atuh puguh Wirosada teh meninggal nyap hatena. Lan endaran eta maung bener-bener bodong. Leuwih badag batan anu dupaehan ku Sinajaya teh. Kodomang eta maung ngadeuketan ka Wirosada. Ungas ingus panonna ngabulak sumuhurung. Untuk ranggeteng jika nu ngagigila. Buntut anu ngagemai digusur bakat ku panjang. Paingan eta guha teh disebut guha anu kasohor aya maungan. Nyatana katelah guha sasatuan. Horeng teh eta buntut maung anu digugusur. Wirosada teh beuki ngarasa heran. Ku maung anu sakitu badagna. Tapi hatena geus pasrah sumrah najan rek diteureuy buleud ge tawa hirup-hirup. Geus moal loba pikiran. Sabab geus teu aya harapan kana salamet da teu bisa ngejat teh. Srog eta dua maung anjug ka heupeun Wirosada. Tapi aneh. Maung kelakah ngalius, nu wani ngaronto. Anggur kitu ting solongkrong ungas ingus ngantalkeun bangus kana beungeut Wirosada. Terus ngambuan kanu ngagoler. Dipapai tina sirah nepikeun kas suku renghosna ka ambu ni bau hangru. Matak mural angin sarabal. Tapi oge matak gede hati ari sabab. Eta sakadang maung teh teu nembongkeun sihung ayeuna mah. Kelakah kitu ting laleta kana linen Wirosada anu ditalian dibakuteun.
buntut nati gusur digugusur kuku-kuku ngalingkup. Saya kadang mau lamun aing geus tepi kana titis turis bagja awak yen kudu paeh kumaneh kop gerak teureui gerahakan ngan kade ulah arek disesakeun mun bisa mah teureui buleud tapi mun aing taya bagian jadi caduk anjeun jeung gera nyingkah atawa tulungan aing kitu ceuk Wirosada ngomong tegas geus teu asa-asa deui ngajak ngomong kawas ka jelema sabab arek kitu arek ieu oge ditarima lawan ikhlas cenah teu sieun ku pae kumaha sikepna sakadang mau anu dua harita teh tinggal rame kawas nembalan lemuncuk manusia mah panon buralang oleh ka Wirosada tapi teu nembongkeun niat jahat tungtungna eta mau ting koloyong deui ka jero guha geus weh teh katempo di sora-sorana acan atuh mending nyemplung hate Wirosada sabab dia ilmu ti guruna mati terak kasakadang mau buktina we mau teh jiga ngarti kana omongan manehna jeung nurut kana omongan Wirosada selamat tidak bahaya pati ngan can bisa ngalepaskeun diri tina tatali anu mungkeut kana awak. Alhamdulillah Gusti anu agung geus ngartieun mau teh yakin aing teh bagian pikeun jadi caduk manehna sambal mau sadua-dua tedaekeun ngaganggu ka awakin tapi kumaha ngalaan tatali ieu da mau mah teu bisaeun geuning teu ngartieun ge pantes tenteuingeun pasti panjulung jeung si gagak ieu aing kalah dibabanulan ku batu deui atuh lapur aing teh bisa keluar ti guha. Wirosada maksakeun maneh atuh hayang ngarobahkeun awakna tapi edas teh kanuga kakah se anu aya Eker tas tarung anu sakitu rongkahna Wirosada ngahurem mikiran pilampaheun satuluyna hayang leupas tina tatali tapi teu kapikir sabab tali teh kacida pisan kuatna paguh jeung hese usik matak bingung mikiranana mangsa alam nyerelek hanti karasa nyaho-nyaho wancin magrib Wirosada terus mikir tapi kekeh teu manggih jalan anu hade tungtung nama pasrah sumerah kana naon rupa bakal tumiba tanaga teu dihambur-hambur deui ayeuna mah teu wani abrug-abrugan jiga tadi teu wani kakeunyeup sabab moal aya gunanya manfaat ukur kitu we nambahan nyeri awak Wirosada jadi cicing bari jeung ngadengekeun kaayaan di jero guha bisi mau bija deui sakujurning awak Wirosada dileleuskeun marah tali teu karasa teuing tarikna mangsa alam lamun diukur mah kira-kira wanci isa sakadang mau anu dua tingkat tayak paleumpang ka gigireun Wirosada terus we ngaleos ninggalkeun guha dadakuna mah arek usaha ngan hakan meureunnan cul we Wirosada mah teu diparere teu dianggap hakaneun eta mau teu hayangeun ngaganggu ka Wirosada kasugri para wargi tunda kayaan Wirosada anu harita nyandang tatali di guha maung tenden sakedeung tunda sakedap tangtu insyaallah kapayun kasampur deui ayeuna urang pusirkeun perhatian urang ngatana ka Panjiruyung jeung si Gagak Bodas keur dimarana maranehna dina mangsa puting eta Panjiruyung jeung Gagak Bodas nu jadi murid tunggalna teu latihan tapi araya we di imahna lantaran asa teu aman bisi aya dinu ngintip cenah
Panji Ruyung inget keneh Kang Rusada anu pikeun kaguha sasapuan. Malahan masaila aya di imah teh toleh jadi buah pikiran. Mangsa alam nyerelek hante karasa nyaho-nyaho hampir tengah peuting we. Duduaan masih keneh darariuk we di tengah imah. Sora-sora satu leuweung rame patimbalan ting karoko ting kelaur ting kerelit jeung aya anu gunggungan esung mata leueung. Guru, kumaha si Guru sadade? Nama kagak gitu. Guru mana samalang? Bisi temodar bihakan mau. Mangkaling terima. Aduh bari kebayangkeun ka urang gitu. Cek si Gagak Bodas bangun penasaran. Iya punguh aing ge keur mikiran hal eta dulu. Sabab aing jadi sadar euy. Sadar kumaha? Yen ginjakan kitu teh kurang untungkeun. Ayeuna aing inget yen si sa si Rosada teh lain jelema samania. Teu bisa dianggap hampang. Buktinya we. Jurus aing sakitu teh haganya ngan ukur kuat ngarubuhkeun. Ayah, dia bisa ngabinasakeun alias modaran dalam mun genakan usadian mah moal terujad tulang igana dirak-rak eta ilmu. Kumaha deui naru? Mending teh atuh kumaha bisi jadi hakan ku maung. Atawa bisi bisaeun kabur. Kitu ceuk pamikir dewek baru. Cek Gagak Bodas leuwih karetek hatena. Malahan bisi musuhna teh binasa. Nu akhirna bakal matak ngabahayakeun kana dirina engke bisi ngancam ka manehna. Ngadenge kekecapan muridna kitu pok Panji Ruyung harita. Geus ya. Urang jagoan heula jepi ka isuk mah. Lamun geus urang keang ka ditu. Nyaha aya keneh cawah henteu ta sieu walak. Mun aya keneh ketela ta sieu walak teh jago. Bisa nyurukeun maung. Tapi teu kudu sieun. Gagas sakitu mah bisa diakalan ku cara sajian. Loba keneh catajeng sarama aing ge. Memang digunakan deui cara sajian daru. Tapi kumaha? Lamun si Rosada kabur manten. Apan mata rugi. Hai. Mata rugi. Cek aing ngomong. Sabab ngajan si wawalak kabur ge jangku moal ka manaosna apan tadi kamari datang ka dieu teh karepna sorangan teh si goblok jadi mun ayeuna kabur teh mah lamun cantu datang di ka dieu teh si ontohon darekna wakurang teh kahayangnya gitu sabaliknya jadi sia nu katewak tah. Jadi si wawalak nu kadewa ke urang. Ejah mah manggelu. Tapi aing mah benang kadewa aing mah dulu. Cik Panji Ruyung sombong. Boga rasa yen dina gagah rongkah moal kalehkeun ku musuh. Ya. Kekayut atuh itu mah isukan urang teh angkel muha. Ya. Ayeuna mah urang molor nyeru. Heeh. Molor sia molor heula aing nuturkeun. Yah. Aduh. Kasugeng para wargi, panjangna alam peuting ti kacatur dina ieu cerita urang jojo ingkesna mangsa, kocapning mangsa isukna. Panji Ruyung kadua muridna nyatana si Gagak Bodas kesegedangdan. Sabada munulu kencis indit ngajug ka uha sasapuan. Tadi catur wira jalan barang gokal tujuh dua dana cohok bengong. Nang sababna lantaran yakin tika samaran tinggal tika bodoh tenyo anu dipikah hariwana memang jadi kenyataan. Harita Wirosada tetap belager tekuat tikir sarta katarat cing harwe ngan edas bajuna kalator jeung sarwe buu pinuh kuci ibun jeung beungeut ngabalas. Atuh puguh buana nak ngerasa kaget anu luar biasa. Sabab apaan jadinya teh yakin ayam maung kasih galakna malah dua di maung nate. Tapi nah Wirosada bersalamat.
Kurang ajar dah si Wawayak. Jadi dah benar-benar barang kerkainya dah si Wawayak. Udah kumaha modalanya. Hanya aing gantung. Begitu acara paling kabahangan. Panjuruyung bari ngaredet camridna ngomong gitu. Masih kena coho. Si Gagak bodas deh. Hatena mah mungkin kalau sada. Anu bisa ngabelaan diri tina serangan mau. Sedangkan dipungket di ongko awakna. Kalau jadi banasara lu. Hayang ngajajah karena kekuatan si Wirasada. Maksud? Hayang yahowe. Urang randagon kada jurang kaya gilebok gilebok bongol. Dan urang ragna kahanap di papat di orang sanca. Warga bakal kuda kada batu nusarengot. Jika na kodor tah. Begitu. Bener hadek tah boga pangmikiran dulu. Kurang jaja sok panggul tah. Si Wawayak dia kusia. Hadek oke. Kalau panjang babadamian itu babadamian ini. Harta keneh guru sadar raga yang dipanggul ke si Gagak bodas. Terus atuh arin ditinggalkeun punduk eta jurang anu tawing pisan. Nu anggangna kira-kira 200 meter ti guha sasatuan. Daerah eta mah kabeh oge pinuh ku batu-batu anu berat jeung sareukeun. Malahan loba cungkrang anu dulu kawin pisan. Loba gawir-gawir anu tarentong loba batuan. Teu beda dihandap katingali ti luhur, teu beda jiga sumut raksasa atawa buta anu ranggeteng ku huntu. Sedengkeun Wirasada hadir teh ngahuhulang we. Asa baluas keneh urut dipicin ka guha maung ge. Ari ayeuna rek diadageun kana jungkrang atuh puguh we matak bingung jeung lalawang. Nah kumaha ngabelaan diri? Wirasada sajeroning dipapanggul ku si Gagak bodas mikir jeroning hate. Sangkan salamat tina bahaya pati. Sabab najan dina kaayaan kumaha bae oge. Ari usaha mutakeun akal tarekah mah kudu. Ulah tumamprak teuing kana nasib nu bakal tumiba. Beki yakin we. Ieu mah keluk teh nu dua teh. Garong-garot rajana bangsa ulon-ulon pangacodo ngadaerah. Tentu itu jadugna atawa guruna. Paingan atuh paingan kalau mulumur sok loba garong loba begal. Da ieu meureun ngalatihna yuh. Keun siah mun aing aya keneh umur dibasmi kabeh ku aing. Tapi kumaha yang harupan balai. Sebab aing teh ayeuna rek dipicieun ka jungkrangna. Anu nantawin mangkan moal bisa muntang. Da aing ditarikung ku tali di sakeu pageuna. Kumaha abdi teh ya Allah Gusti, kumaha ieu teh guru. Wirasada sajeroning dipapanggul ku si Gagak bodas ngaroweco jeroning hate. Mikiran pilampaheun bisa nyelametkeun diri. Rep Wirasada peureum teu wani ngabeuntakeun panon. Hayang ulah kanyahoan ngagubragna kana sumut jurang. Jeung ulah nyaho di mana ayana jurang? Lain pasrah, ngan sok sieun leuwih goreng balukarna. Dina kaayaan kitu sajur laka cipta bunget ingkang guru. Nyatana si Gajaya teh. Malahan mah asa aya nu ngaharewos kana ceulingna. Pangaruh ciptaan anu kuat. Guruna asa aya hareupeun. Wirasada. Kaisep. Ulah leutik hate. Anu geus diwiridkeun ka hijab bisa digunakeun kana sagala kaperluan. Lain keur gelut bae prak pilih salah sahiji. Nyaha mana bisa dibage Bayu Sukma atawa Bayu Rasa, Pangamat Rasa, Acining Bumi atawa Rampak Karang. Sempring di asa katorekan hantar Wirasada. Beungeut kurunang nyeles prai Wirasada beunta. Red kakenca, red kakatuhu ditenan kaayaan didinya. Tetela, panjiruyung jeung si Gagak bodas saleumpang keneh. Encan tepi kanu dituju.
marang kertitu anak hiuk aya angin ngagunamun tarik pisan. Demak kana daun-daunan bulu kalakal garing maka bawa angin. Terus ngelayang bumbul ke awang-awang kan anggan. Teu buru-buru raglag kana tangan. Da katahan ku tarikna eta angin. Plong hate urus sadang ngemplong. Manehna asa diilhaman ku kalakaya nu raglag. Kulantaran awakna hampang teu buru-buru ni ban lemah geuningan. Najan raglag oge. Sabab katahan ku angin teh. Wirosada atuh menang ilham kitu ngagerentes nironing hate. Naon kakay, anjeun geus mere ilham ka kuring. Jigana kuring oge bisa nurutan anjeun kakay. Mun oke diragrageun ku jelema dolim kana jungkrang, bisa ngagunakeun aji pengemat rasa atawa aji hampang raga. Sangkan awak-awakin jadi hampang lir kalakay. Terus ngagunakeun aji maju sukma pikeun nandean awak aing nu ragrag. Sangkan teu tarik teuing ni bahan batu atawa lemah. Nya, jigana ku jalan kitu bisa ditarekahan. Ulah langsung narima kana ieu perlakuan musuh. Kudu ngayakeun tarekah jeung ikhtiar keur nyalametkeun diri. Mohon guru, mohon kalakay, mohon Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Terus atuh harita Wirosada ge ngawajang aji pengamat rasa pikeun nari kerasa musuh sangkan ngahiji jeung rasa manehna. Terus ngawajang di ilmu hampang raga pikeun ngaleungitkeun bobot dirina sangkan ngolean di mana diragrageun kana jungkrang ku musuh. Ngan Banyu Sukma encan diwajang teh bisi musuh marobah tujuanana sabab lamun eta ilmu diwajang bakal timbul angin puluh lilimbungan atawa angin barat tulai lumayan gedena. Sorog panjiruyung kasisi jungkrang ragduanana areun memeh nanaon ting polohak heula ka dasar jurang. Ditengan keayaan dihanap breh katenjo kelawan jelas. Batu-batu sekeut menyerang geteng lir sihung raksasa anu keur lapar nantang mangsa. Di sisina ting jarumpluk rungkun-rungkun anu kacidarembetna. Pantasna teh matak-matak sarupaning bangsaning orai. Malahan mah geus minangka pangih didinya aya liang orai sanca anu badan. Gak. Gayang sia memang macam hati kau hati aing. Ia jumbrang kan sudah hadir dan kenyiksa ia si wolak. Ngajan bagusnya bisa ngabelaan diri tidak bahaya batu ge. Tapi walaupun tidak bahaya orang sancakeun. Sina kada saeun kula ku tulang burung nata si wolak. Sok babetkeun kadinya. Cepan jurulun marentah kasih gagak modas. Baring gareret ka muridna anu memanggul Wirosada. Kan, orang alungan. Sok ya guru. Wirosada harita diecageun heula. Si gagak modas singkil bari panon molotot ka Wirosada anu geus laki-laki pikeun ngawajang Banyu Sukma. Goblok. Iyo aing si Gagak modas anu baris nutupun umur sia memeakan sia nyawa anu tekahakan ku maung rasakeun sia bakal bubuk hujan bajrin bakal ramuk niban kana batu anu saregeun terus yang di langgrung ku urai sanca rasa bonca modas nepak dada terus nunjuk kana sungut jungkrang anu ngawang lir sungut raksasa. Tapi Wirosada tenembalan rasa jeung pikirna ngahiji batin bulit menguntangkan maha kawasa berujung telat ngawajang Banyu Sukma. Trok awak Wirosada dicakap aduh pisan ku si gagak modas.
insyaallah injing dina mangsa tur acara nu sarua oge aya dina kayaan sehat walafiat urang ditepangkeun di sering carita baris dipaju bagian anu ka 60 Hatur nuhun kumaha perhatosanana kade hilap sakadat deui baris lumangsung acara hareupeut kade lo nulis hareupeutna kudu bener panulis 3 tahun jalan mangabijaan tata jeung carana nyiringan hareupeutnya lamun salah kumang anu kurang tak dihapus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.